Rasulullah tos ngadawuh dina salah sawios hadisna na kitab Duratun Nasihina halaman ka-30 aya 10 golongan nu salatna teu ditarima ku Allah Azza wa Jalla, bororaah menang pahala. Nuka hiji jalma salatna lain ahli qiraatna, bari salatna nyorangan lain ahli maca Qur'ana. Nuka dua jalma salat tapi tara mere zakat, di mana geus kena nisobna kitu keteranganana. Nuka tilu salatna makmum anu keul ka imamna, opat salatna jalma anu ngamilik abidna, kalimana jalma anu ngalanggengkeun nginum arakna, salatna moal ditarima lamun henteu tobat heula. Ari anu kagenepna salatna hiji awewe, tapi teu nurut ka salakina nepikeun salakina mika keheulna. Ari anu katujuhna salatna hiji awewe, anu katembong oratna henteu bunyi dina nutupanana. 8 salatna imam anu boga sifat gumede, sombong rejeng takabur, boga rasa diri luhur. 8 salatna jalma nu sok ngadahar barang riba, barang haram nu dilarang ku Allah dina agama. 10 salatna jalma tapi teu bisa nyegahna tina pasa sareng munkar ku salatna eta jalma. Mugi-mugi ieu pepeling sing ngajanten panggeuing, kana leuwih giatna dina ningkatkeun ilmuna.